jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ya bae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Ba amat 1000 sabare baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus dibaca kunyana sapeting 1000 salilas 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang ge sabarna mah kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula boboh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewal teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui eueuh emang wiridana ngau loba omong sia mah dibere wiridan si kos kitu ayo geus tujukeun ku sia tujukeun punya bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqulu subhanalladzi malakutu kulli syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doa dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cenah ieu ieu mah pluk datang ke Mekah aing datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah terus tawaf aing keur tawaf awewe teh awewe anu kunyade dipake ka hayang aya keur tawaf deui iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini jakeun jangan langsung tawaf beres tawaf teh beres tawaf ngobrol neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza rasaina yaqul ai kakak sarua aing ge wiridan ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji nomor kadua na ieu nomor kadua apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere idama amru idza rasain ayqalakum fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangga wiridana eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah Pak jadi resep ka Allah masyaallah oh hara gas
caritana manehanana langsung bae ibadah sanggeusna ibadah balik. Ieu mah carita lain orang Indonesia, carita orang Baghdad. Barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun. Sia aja geus aya umur pan masantren geus lila. Aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan, alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia. Aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun. Tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona dek nurut jasa akhirnya dikawinkeun. Awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sirem si Soledat aya sirem ge ka dieu hajut si Soledat ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledat cekeun heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang didelek ku salakina beda bangetna jeung tadi berang mah ku lesang-lesang teuing barang didelek di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buak bopeng bopeng kabeh we sabeget bopeng bolode deus go gede cinggir cek nyana teh salah teh si dedegan aing ye ja tadi mah ku geulis teh ieu mah bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampurannya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu peti ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampurannya bungaheun jasa tah pamajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek pamajikanana beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cek nyana keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah cek nyana teh geus kieu berhenti gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu tan heueuh bah nyana rada kurang deuleu tikeur ieu apa anyar pas kawin bae bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga
ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah. Aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah. Kunaon emang? Kieu bah. Lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa. Abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ke Allah. Nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia. Kunaon eta bisa kos kitu? Hatena bersih jasa. Bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi. Tuh lamun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu. Babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung. Ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh. Hideung. Tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus. Ngomong dua tah kos kitu Bang. Emi pindingan. Ya Allah ya Rabbi Karim. Eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus tamanehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu. Di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis ese. Di Mesir mah garelis jelema nyahona gelis lain dedelean kula ieu bae nu kolot ya Noel deui panjana ieu ka Mesir Noel kiai gelis amat berarti dedeleana abnormal terlalu ai kolot aju neuleun gelis papan blon tah mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jasa. Masya Allah. Mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan. Setrum. Setrum. Setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun bae teu perkawinan. Dibawa ka imah babaturanna ngomong. Eta saha? Pamajikannya. Sia teu salah deuleu. Lain si aing mah ka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat. Lain sut-sut situ. Aing mah nanya eta kunaon sih gosit. Aing boga pamajikan jore kahareupna 10-20 tahun kahareup bakal berahasia tinggi. Dah, rahasia-rahasia naon? Ye, deleukeun ku sia ge. Deleukeun sia boga pamajikan geulis. Aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa. Coba buktikan bener bae 10 tahun 20 tahun hiji anak kabeh jara di kiai. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa nyana ngomong berkat pamajikan jore aing bisa ngarang kitab sebab aing teu betah di kamar jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan hapek nya mending ngarang aing. Jadi ieu teh cenah boga anak eta mah dibujeng enggalna bae cek nya kucrek geus beres. Tuh aing teh kuari itu rahasiana barang 20-30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana
ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan simkuring ai itu anak anu nyeun pasantren di itu di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon si eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba rahasiana pamajikan jore jadi aing geus teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah neule irung ya irung kos kitu mata kos kitu haju ieu sungut jebleh kitu pan nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore tuh nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing tungtung nama ka pamajikan teu bogoh jadi wali henteu urang mah rugi 12 teh tungtung nama nu jelas mah disadari ku Gusti Allah disadari ku urang nah ieu maksudna kumaha hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur neuleun nu kasep ciptaan Allah neuleun nu geulis ciptaan Allah neuleun nu jore ciptaan Allah neuleun nu kumaha bage ciptaan Allah urang bersihkeun geus hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah pake dumadeheus ka Gusti Allah abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih maningan ngabersihan hate urang yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolahan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salafi ai kitu pondok pesantren modern salah teu salah sama sekali jang perbandingan majeng kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern ketika orang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusanana pasti kembali ke pesantren salaf endek kumaha bae ge kurang kumaha ki mufasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren gurukula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta udah boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen teh bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji doang I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungitkeun antum asal anu geus I love you say eta mah eta teu dileungit teh mah nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesi nyana sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endek ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ka alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon tah harta dibere gagah pake naon tah gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana ngan nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allah na mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe nang kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu lah aing dikawin deui lah cek cenah neangan deui nu herang aing nu bogoh ya aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing nangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya na aing bisa nyeun pondok pesantren
babari lah ai jeung nu bogoh mangeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan itu nangis maot kuari teh rahasiaan tanya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah maningan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideung ngan bager maning mana coba maning mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya gelis tapi galak ai urang Brebes nya hideung nya beke tapi bager maning mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja esek kajian kuku bage itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting pita atawa walimatul waqiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet knopna ngiung lain nguing emang biasanya nguing pan lantaran aya duit golkaran ngiung selesai guntingna geus teu kudu make gunting ya guntingna geus saper gunting besi atuh kudu make arit ge cukup ya mah geus ai ban-ban Pak Harto mah make gunting guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep ai kuari mah make guntingnya jadi dibikeun ka kula jangan naon gunting kos kitu ieu teu kudu geus alhamdulillah. Nomor kedua ingat bahwa Kangjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zahirna bentuk masjid horenganan secara batinna jang menuju wusul ilallah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang tuh kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduhu gambarkeun di jero hati iyalah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katiluna al-azwal tarkiha il mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres. Nomor kaopat ayyakunal hamilahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing goreng tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah mah kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana sok mawe jablay bae ku aing kadang cikupak suka panggil sia eta kos sia mah ku henteu atuh kan teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kuku mage ku aing kabeuli ai kuari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tamah nu kos kitu mah ai sia ge masuk membawa jablay bae aing pan nyaho beus ge mah kalian tikidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wawo bae teh jadi alif
Aduh kumaha eta ge lain tobat amun kos kitu tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu saya keur ieu kudu mau jablay bekol kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram teu hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram dia jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kajen niku hayang nu hideung jeung urang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan dek hideung dek putih dek gelis dek teu gelis dek jangkung dek pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing menang ridho Allah aing tobat ka hayang eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ke urang si Sarini kadinya ye ceknya lumayan oke we ya masih kena dikit toilan kene mas goblok teman tuh kos gitu tobat ente opat karak atta jelas teman tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun gaban oh mah tobat wali deui tobat ada jeri wah sakampung nyaut kabeh aduh tobat wali deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat sama kos kitu mah aduh eta mantek sama ngaranna tobat sambal betul lada giliran we jengkol deui ngadahar deui bae Masya Allah ulah gitu tobat teh kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibu tobatan kurang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu
etapan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu tapi atuh geus masing-masing teu meunang di deuleu ya jusi awewe na ge deui make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di dalam diharap jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebelahna pada tangan nang tangan dan kos gitu kan ulah kos gitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai saan rek neuleuh nah si hade mata si hade ceuli kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah loir di samping eta wuduna bener salat bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kumaha urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan di dinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'alallahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungin ieu kana dunya ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan kayak gitu ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudnya iya ti mah bersyariat we ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enak aduh dulur kula tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah nginjem we kadanan menta mah tah aya di aing ka karak eta aing katarima 10 juta bawa los Gusti hebat kan
cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya bobong meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah dah ulah disangka awas eta bakal balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh boga keyakinan teh geuningan nepes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah da ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek peristian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak dipeting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangen ku anak incur we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan bisa negarana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amis peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes itu nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih kene di aku kene we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana
tapi ku abdi teh dipake ngadekeun teh sakahayang abdi be jadi aku teh cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh dibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan dosa hampura Gusti mun eta hadeung teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik nyencerikan dosa encan urang paling ngejek ceurik aja ku kisah kurang ceurik sedih anak loba anak lebaran itu bukan duit makanya ngikeren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana semua nu kitu dijengcerikan goblok bener nah urang mah cerik teh kitu tapi kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok. Urang teh pernah ciri-ciri. Satu. Rahat tara mandi. Wudu, salat, Allahu Akbar. Salat sunat tadi qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dumikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit inu dosa abdi tapi Gusti bakal Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon ge boloon ade
nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala meureunna teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura terduita abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu bisa teh abdi teh kudu setor ka bupati malain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna malain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumah tak pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun ku ngomong jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam geus siap lagi saya goblok dikira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat hatta ibuna masyaallah cegah li usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bila lipi walam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang
kita teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus kalolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek teh si mana tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos ongos nyebut mama ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu Aisyah pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cak kira mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan heeh eta teh pura-pura sabenerna mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ke bawa ke akhirat ke mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon kak kula mah jeung geus ridho ya sabarang ti gede geus nyaho eta ku kakak emang siapa emang siapa bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cak dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cak teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura itu di hampura guneng geus masalah tamun ku lagi hampura deh kak emang naon gitu aduh padu kula sok nyokotan duit di kantong kakak celok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui aduh tak eta teh geus pokona mah nu kakak besi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaan nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong kitu jantung mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu meureunana tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang campiling ku kakak pita geus loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal
ngaca sedih ku mamek tesen hari kakak tuh ampura geus ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal jadi urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan gua mau datang ke ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana mah dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge teu masalah bari ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan kukula seperti eta sok gerage atta ibu natarobati urang supaya kasalalor dah ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub dia boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jeung 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ini mah ning tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita mah bari ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi tawan teh oge salat dan bagus sholawat istighfar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromong isi eta kuari jadi bedanya kunaon patana cieuhan bae ja Masya Allah nya saya ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadeulina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya jadi loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus saya nyaritakeun ikan hese jeung hadirkeun rasa hadir babarkan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rasa ngegeser karesepna bakal ngegeser lamun geus boga karasa kos kitu
karesepna ngageser, karesep kana dunia teu pati pasti ka akhirat, karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal itu tina tobat taibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika urang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah tuh tobat masih diberi kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS ini menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi murigak bulu orang jadi takkan perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan pun dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat diyakeun nah hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian urang kan nyaho ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya teh nu henteu bantengan moal aya lah pan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu kunyaho pajar mah heuh orang bener dah di mana orang mun kukula dek ditataan deh duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas ye
Iya makan keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu. Ulang ngeunah nanya. Ulang ngeunah Ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya real. Tah, teu nyaho keneh bae resep yeung jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reuneureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-jelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk mah. Hayang ka sorga mah. Ngementek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh. Masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geura. Numbantak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi. Salah jalan Pak, salah jalan ini tidak boleh, ini aturan polisi ini nggak boleh kesini, ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya. Nggak boleh ini kesini nih, harusnya kesini ya, lain kali jangan ya. Pak ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga atau polisi tak? Ada sorga atau polisi? Masya Allah. Wahara. Oh. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya ya polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin ini Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Oleh helm Grab. Jadi polisi di surgaeun ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini nggak boleh bertiga. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu.
Ih bener Pak, saya mau ngaji itu pakai kain saya, padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah kalau bener mau ngaji udah aman lah, sorga dah polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap kiai. Ayo kula bebejan dek ka dieu bae, padahal mah tadi da moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia kumaha ku polisi teu diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ya polisi, lamun polisi dek sanu ngatur di jalan. Lamun polisi dek sanu ngatur, untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Iya teman itu salah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek baik asal lu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah, nah kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama boleh urang minta ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang kuari urusan tolak. Kuari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Tak eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bain bari kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah ieu 3 kok jadi hiji? Ye teu bisa ngitung bener teh hakim. Bejakeun ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang, 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui. Anak angkat mah darahna ge darah batur. Anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah. Tuh kan gila sok datang sok ka hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pake ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pake aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah
urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae. Nah kuari teu akur jeung aturan agama, tabrak ku urang. Eueuh masalah. Tinggal kuari kieu ye. Ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanna kudu 19 tahun atau 20 tahun. Berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu. Taarud antara agama jeung negara. Lakukeun agama. Engke ka nagarana. Geus ya. Dia. Kawinkeun anak aing. Tanda tangan. Ih, enggak boleh. Ya. Ya. Nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka pantu tinggal kituna doang. Nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak iya aing ge bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa menanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali punya ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara ham geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunya tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunya nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan lantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae ge kuari deui nah kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar geus didaftar disorot ka karat make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan nah urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunana beusi ayat nu terjangkit beusi eta urusan syariat ya kamu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong lamun geus aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu luar urusan politik ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona kuari bisa teu paham ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab tapi ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan
ti makanan, lihat apakah memang ieu tina virus bom. Tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akut. Ilah jadi pembahasan. Timbulkan sujud. Teu gua deui. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarololnya. Jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masya Allah, ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan teu nyawana naon. Keur carita. Nah, lantak atuh terus unggal negara. Dikendalikan gitu. Kabelah dituna geus wallahu alam karena ada politik atuh. Gusti Allah Pak. Ngeri urang. Tobat geus lah urang. Ya paeh mah. Urang bakal jeung teu nyaho iraha, jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit. At-taibun al-abidun utararobat bener tobat natur anu ibadah anu ibadah natian wal mukhlisuna ibadatan lillah anu ibadah nate bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititah ku Allah atuh wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap dage ke Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa kau ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun gerege naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga. Dua katilu alhamiduna wallahu alam shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.